Lu kitu mah tukang ngusep panggedulan maneh teh sarua tuh cara lanceuk maneh. Ieu kumaha caritana ieu teh nang sagala dibawa kieu bari ieu Magicom kawas kieu. Aya naon ya ieu? Kunaon maneh teh yen? Bari maneh mah kawin ge teh bebeja geuning ka lanceuk teh. Terus ayeuna jool kawas kieu bari gumal gemol tempo. Aya naon ieu teh aya naon maneh teh? Henteu teteh, kan baheula teh geuning teteh teh eueuh ka Saudi ari pas kamari di tengan di Kaitung eueuh ning lain di imah eta di kos baheula. Jadi bebeja teh hese, lagian ieu oge da kawin oge digerebeg kamari teh. Astagfirullahaladzim. Naon yen? Digerebeg. Nyari maneh ngalakukeun naon yen? Tapi ka digerebeg kawas kitu maneh teh Gusti anu agung. Ngera-ngera kan jadi lanceuk maneh mah yen. Maneh oge di atuh. Nanaonan coba. Ieu jadi lalaki mah kudu boga tanggung jawab maneh teh geus jadi salaki. Ari geus kieu joal dibawa kan jadi lanceuk. Ai maneh gawe naon atuh? Mantri teh. Hah? Mantri? Mantri tukang jeksi maneh teh gawe teh? Menteri Perairan dan Perikanan teh. Lu kitu mah tukang ngusep panggedulan maneh teh sarua tuh cara lanceuk maneh kawas kitu panggedulan ngusep jeung ngusepnya. Maneh oge atuh yen deh naon daek boga salaki kanu kieu ari maneh. Tuh tempo lanceuk maneh geura ieu sangsara boga lalaki ka tukang ngusep teh ayeuna jual maneh deui nya boga salaki ka tukang ngusep. Astagfirullahaladzim yen maneh teh kunaon atuh yen? Heeh, da teteh lain kahayang kamari oge. Pan kumaha ari reuneuh ti heula mah geuning era, jadi we digerebeg ku RT. Ku tiluan pan hari teteh reuneuh teh. Ieu dikonclong nu meunangna, da lain kahayang di kajeng ieu oge. Astagfirullahaladzim yen naon ieu teh make acara dikoncolong sagala rupa jiga arisan geuninganan dikoncolong kawas kitu. Astagfirullahaladzim. Terus atuh ai budak maneh ka mana ari maneh hamil mah geuning ieu teh moal budak ka mana budak maneh yen? Heueuh pan teh pas lahiran oge maot da gede teuing sirahna kaempotkeun. Heueuh nya atuh bayen meureun da geus kieu nasib maneh ayeuna urang cicing di dieu jeung teteh meureunan arek daang arek henteueunana oge di dieu we ayeuna mah jeung teteh heueuh tong ka mana-mana deui ayeuna mah geus maneh teh ulah teu bener kajeng kudu hirup di dieu jeung teteh kudu ngawaro ka teteh teh heueuh. Oh atuh teh, tapi kumaha si A geuning jiga nu embungeun urang di dieu teh. Kan bae si A mah urusan teteh ayeuna mah geura istirahat ka ditu jeung di kamar milihane kamar mek nu mana we ka ditu jeung reh ieu tuna lah di pamanu kieu jeung ka ditu jeung boga adik kieu-kieu teuing ya Allah keur mahirup aing teh balangsa.